makin loba nu polongo ya, maka makin loba ganjaran kiai. Tak makin loba nu polongo kiai mah sebenarnya makin cair. Cair ku naon? Cair ku ganjaran. Ulah ngalunjak kanu bodoh, ulah ngahinakeun kanu bodoh, sabab kumaneh menang pagawean sababiah aya nu bodoh. Nu bodoh deui ulah ngalunjak ka kiai. Dengekeun. Kiai mah ibarat supir, urang mah ibarat penumpang. Nu nyampaikan ke tujuan urang dina kendaraan lain mesin mobil. Tapi anu ngendalikeunana supir manuk jarah ka Banten, nu ngadatangkeun mah ka Banten saha? Supir. Tanggung jawab supir itu berat. Penumpang tanggung jawab, matak ban dicek, oli dicek, rem dicek. Kenapa? Takut mencelakakan penumpang. Eta kiai neuk ngaji ulah dianggap sepele dah. Eta memeh ngaji kumaha geus 7 kuriling ti heula. Kunaon sababna nalek kitab gundul eueuh bukan hiji-hiji acan. Hese ngejenggutan agen. Salah dolun mutilun, nyasasar nyanyasarkeun.